Wilujeng enjing pamirsa sadaya, sim kuring sumayah di Silat Pagi Kempes TV. Dina 3 menit kapayun, abi bakal bawakeun warta ngeunaan mamen sareng kesehatan. Ice mug atau cikbul alias ciki ngebul mangrupa jajanan ti sababaraha tahun ka tukang nepi ka ayeuna nepi ka resep ku barudak. Terus, nah bener, eta nitrogen cair nu dipake nyen ciki jadi ngebul teh kaasup bahan berbahaya. Untuk tubuh manusia, kalau masuk ke dalam tubuh manusia itu sebetulnya tidak ada manfaatnya, karena memang nitrogen cair itu adalah nitrogen yang didinginkan. Dinginnya itu sampai minus berapa ratus gitu, jadi sangat dingin. Bayangin bahwa untuk titik cair dari nitrogen itu kan berapa tuh 32 derajat segala macam itu, tetapi ini sampai ratusan gitu, hampir 300 minus 300 derajat Celcius itu kan dalam Fahrenheit, berarti sangat dingin. Apabila makanan itu yang dipakai gas cair itu kita telan, usus itu tentu lebih halus. Dokter Dadang nambahkeun manfaat nitrogen cair nu kirang pas matak picelakaan. Anu miboga penyakit asma teu meunang ngadeukeutan komo konsumsinya. Sabab langsung nitrogen bisa ngajadikan asma lebih parah. Salah seorang nu ngajual cikbul ngaku manehna nyahoan yen nitrogen cair nyakakeun lagana lamun diinum. Tapi manehna ngaku ngajelaskeun ka nu meuli yen nitrogen nu dipake asalna ti pabrik nu bisa tanggung jawab sabab geus dipiriksa ku BPOM, Badan Penyelenggara Obat dan Makanan. Ya asalkan jangan diminum gitu kan. Kan tujuannya bukan jualan air nitrogen buat diminum kan, bukan kan? Tujuannya bikin ciki ngebul gitu. Kementerian Kesehatan Indonesia poe Kemis 12 Januari resmi ngeluarkan surat edaran ngeunaan kawaspadaan kagunaan nitrogen cair keur nyeunan panganan siap saji. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Kesehatan, maka kita saat ini adalah merekomendasikan tidak menggunakan nitrogen cair pada pangan siap saji, terutama untuk di jajanan ya. Jadi untuk para pelaku usaha yang misalnya keliling atau di pasar malam atau di yang katakanlah di masyarakat itu kita rekomendasikan untuk tidak menggunakan nitrogen cair. Dagang diajak ngarah teu make nitrogen cair keur panganan siap saji. Timkes bakal ngawasi terus di lapangan. Perlu edukasi kesehatan nu dilaksanakeun secara masif ku penyuluh kesehatan. Tamanakan olahraga. Sadianti eta para orang tua perlu ngontrol jajanan yang dikonsumsi ku barudakna jeung leuwih hati-hati milih jajan nu teu jelas manfaat kesehatan jeung kabersihanna. Pamirsa, informasi ieu mangrupa panutup siaran Silat Pagi. Sim kuring sumayah ngawekeun saluruh kerabat liputan Kempes TV pamit. Wilujeng enjing, selamat beraktivitas, sampai jumpa.